Dan jangan lupa sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokot hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Pek atuh geura sarolat hajat ka jah euy ai di imah teh.